Makanya si Anton telah nyariin surat. Yang naon gitu. Teu nyaho. Ngambek barudak. Mun di bajaan mah karunya teh barudak. Oh, nyata karunya. Urang eta we, Ditahan. urang ditahan. Nah, oke. Yang datang. Mana eman? Kemarin non maksudna kita orang maunya gimana? Orang lain anian. Yang mana daripada orang kejakeun tuh. Si Anton. Mau mana wani ngabejakeun? Wani. Mau mana ngabejakeun mana ge bakal beunang da mana yang sarwana di luar jeung urang. Kan si itu ngomong orang. Mana mau benang naon cenah. Cek saha? Cina. Obat mana geus ngabejakeun? Bucan lah mungkin mau ngebejakeun. Pacuan cek mana? Bicara mana yang mau naon ngomong si Cantona. Moal. Masih nang pemilik kendaraan nih orangnya. Pemilik kendaraan ke warung, Bro. Bulu pemilik. Naon? Bulu pemilik. Kan dibejakeun Oh, urang. bulu bae bejakeun teh bejakeun. Cenah dibejakeun. Tun, mau mali dahareun. Oh, hek. Mali iya ya. Yang saha jang? Yang barudak karumpul. Oh, bawa jajan euy. Coba mumpung mama kegajian. Oh, gitu. Buat Emang hujan, geus kan? ieu. Kalau itu lah ya 2, 3, 4, 5, genap, 7, 8, 11, 12 ribuan. Tah, nuhun mah. Duitna ge kurang ieu. Eta apa sing nganjuk heula 1000 deui? Nganjuk-nganjuk emang ngeuna warung bapak maneh. Yang nganjuk atuh moal aku kurang doakeun. Sok, nuduh teh maneh mah. Dasar kriting gedibo gendut. Maneh mah dasar. Kamana maneh? Borokokok teh. Yang geus nuhun, Mang. Itu malah dibawa deui. Nah, ayo dia. Nggak stoing lah. Ya, dia si Titin bisa ngadaguan di mana? Titin bisa ngadaguan di mana? Kemarin, kalau mau ya, laki-laki tinggal penting cah. Iya ya. Mana kumaha eta carana? Kamu si Titin sakipeuna teh ka ti eta. Kan tadi orang ngobrol nih si Titin. Mau si Titin mau panjangkeun kopi, dan tadi si Titin teh terasa pun eta laki tadinya kurang sikat lakina. Oh, yang saya kasih Mas Titin kan mah. Alamak. Kenal mas dia? Orang puluhan dia ngebantuan si Titin. Ini arurang. Mau video mah Orang Ngomong itu ngari oge-nya kan sarung oge hiji oge jadi omongin dungna kawal dicarekan. Oh iya, moal nama. Cuma hiji eta teh nyokot bebeja. Langsung nyari beuteung mana meh? Eta kamari. Mana ya? Tambah lain nang mau. Kan si emang urang mah. Bahasa mana ada tak? Orang mau mieu. Mari kita cair rumah. Kamari Ya, hiji. cair. Geus mie di wae. Ini wae nya. Mie di wae biji teh. Kumaha ieu teh? Bilang gimana ya? Di mana teh? Ini nama Bebeja teh. bebeja ini nama nyokotna bayeun. Orang dicegat ke bahasa apa di jalan dicegat tuh kalau ente man. Moal. Mie si eman mau anu mie cenah. Moal kan nyokotna susu lumputan. Tah eta mau kata teh ka indung maneh. Mun mah ngomong cenah. Curang teh mah minta mie. Terus Terus nyokot teh langsung makan. kebalik bener. Wah, Ya, masih amat kan kasih titin ya itu. Ada itu. Ayo, ya ulah pada cincin gitu sebelum itu. Ese ditage. Kemarin kayak datangnya bu pengelekan si titin bu. Iya, iya. Mate nggak sekolah, ayo mana ada kikian wae. Ya, mah teu ngarasakeun ada Titin kumaha Titin teh hayang ulin teh jeung barudak. Mate nggak sekolah, bisa ngais incu. Nya mulung we incu batur. Yang nggak sih dagoan betulan kadari. Ih, embung. Dagoan sakedeun. Heuh ku Titin dagoan. Tapi da Titin mah embung teh. Kayak lamun cocoknya tinggal dipajun teh we nya. Kita mangkat we.
Heuh titin teh ayeuna mah hayang ulin keneh jeung barudak. Enggak, saya nama dagoan baturan dari ya. Heuh geus ku titin di dagoan. Syukur atuh. Diracun sugan sakalian ku titin. Assalamualaikum. Salam. Tak iya jika namatin baturan ate. Nam tuh sampurkeun lah ulah kita asup ka jerongan. Kurang tempo lah ngerasa kedeng. Assalamualaikum. Salam. Tak. Tahu iya. Balik ka titin ya jadi. Ya. Besok atuh. Besok ngobrol wae nama jam-jam ya. Ayo ka jero lah. Ya. Neng, kenging calik. Dihandap we atuh. Neng, ameng yuk. Uang dari organ. Nah we ulin sorangan urang mah di imah. Di ulah galak-galak neng makin gelis mun galak teh. Ih bang ngomong pisan lalaki teh. Tin. Yuk, gedeng. Naon? Minta kopi tuh. Tak kopi heuh tuh gedeng nya. Sok. Ya, bikin kabar udah heuh, mau barengan weh. Jadi pikir. Ya kopi teh ya titipin teh. Nah, guys, yang lu. Jadi, berarti inget gitu deh nanya. Saya mah lah. Ya, tenang aja. Kiri weh. Menang teh kadinya. Ya, kenaon? Kiri weh. Oh, urang rek ngomong Ngomong naon? sesuatu penting Penting banget kumaha tuh. Penting banget. Ya, gitu we lah. Ya sebenarnya mah urang oge bogo kayak jate cuman ada teh enak ku barudak kumaha tuh ya daek teh jadi kabogo teh. Alhamdulillah ijah tos gaduh jadi tetiasa nampi AA. Oh gitu jadi entos gaduh ngantos atuh ai kitu mah. Chef, kemana Chef? Boleh jajan teh yang jajan tuh. Isep, tete tuh baju artos. Iya, ayo. Setengah dah. Baik, jangan Chef di mah. Jangan tuh bos. Nah, terus satu aja. Paling mari ku. Ini banyak. Nyantai satu. Nanya aja. Assalamualaikum. Salam. Ih, rupa-rupa wae sih toh masa gak nembak. Nyaho apa orang Bogor kasih Aldi? Nah, mana kok kan wae? Ya kayangan ya. Sok tempolkeun. Balik. Balik di dia. Ada gua nih yang lagi di. Hayang ieu. Tong galak-galak atuh da makin. Geus man balik ah. Paraosan urang nempon lagi ka maneh teh. Yang teh atuh rek we heula. Tarak sakali ge nempon ning geus bosen. Atuh bade uih. Ayo man. Nih, masa sendiri gitu. Laki na geuning nya. Oh, eta balik kopi nang Sitin. Bener teu?
Bener ya kopi nu si Titin tadi. Tuh aya tuh. Ngajang teh bro. Tah, ieu budak. Nah. Jangan orang mana maneh? Hah? Wani-wani nganjang ngasih titin di badan dalam burai. Ya ada urang. Ya pulang ceknya ulin ka dieu. Ade, tadi. Hah? Man, titin man. Hah? Kalau kau man gitu titin kena akan heula. Mana juga? Hah? Waniaran ulin ka dieu ngajang ka si titin. Tah, ngalikeun si Eman. Ngalikeun tah si Eman tah. Ieu nu ulah tah. Jangan ngasih Titin maneh. Tong wawanian. Hajar man. Ajar man, bahkan man. Oh, kajar. Ampun. Teman, banget teman. Pas balik saya balik yang soal tadi. Balik ke Indonesia. Aing nyeri tadi. Sarua aing juga nang gua tarangna nya ieu tuh bolek sek ieu ngan euy urang eta. Benang kan nguntuna ya. Mana ga ane mah kurang disuguhan pengotana mah nguntuna tara balek mana mah. Nguntuna cengos. Cengos teh geurna kare teh untuna meruluk di kan. Meruluk teh untuna. Meruluk loba bieu 2 siki. Kari yo. Oh. Benar bareng ngopta. Bebe jam euy ka lanceuk si Titin. Kurang gampang si Aldi eta mah. Apa saus euy man euy. Es tuh man. Euy. Aya duit tadi urang maksudna teh. Mana meuli ka ditu da duit. Si Aldi lah tuh sekali mau urang wae beli nyokot kopi urang. Mana masuk kese nya di tah teh nya. Di teh bae di. Tah. Eta nya nu meunang-meunang minum mana? Ade warna tepung. Tiis. Duh. Aing minum udah hareun man euy. Heeh. Udah areuna lah. Terus tuh orangnya langsung ke ditu nya di lamanya. Heeh. Tadi da teu pengucan pugu gancang. Beunang ditu nya tila heuh. 6 orang na ganti lah. Lila heuh. Heuh. Aldi, ada kabar tadi? Ya itu ke warung baru dak ngecai. Terus ke warung lagi. Kenalan tuh. Itu. Kela. Aduh, si Aldi aja si Nur teh naon euy. Rada-rada sakirigaeun euy tinggal nama ada ngobrol di dieu. Terbalik si Aldi jeung si Nur aduh. Sugan teh moal culas kitu boga babaturan. Terbalik si Aldi mah mana euy. Kunaon? Kita meuli es ngaran ngobrol jeung si Nur. Meuli nangis sana teh si Aldi. Eta mah di hareupeun warung di hareupeun warung geus sugan teh meuli es. Keur ngobrol jeung si Nur we ceukaleunna. Kan urang nyaman mana ge nya urang resep si Nur. Hayang nyambung mana sebenarnya. Nah sebenarnya kumaha ieu teh? Ya. Kurang ceritakeun. Anu ngirim surat teh barudak teh. Ah, asa teu percaya banyak barudak. Bener. Kita sapopoe ulin mah. Barudak nyuratan. Piraku barudak teh kitu ka urang. Euy mana geuning? Teuing nyuratan mau kena mah. Si Ane Aldi. bener tuh gak ada yang tempo orang kitu-kitu kieu peten tuh. Bener aya urang saksina. Ke urang ngomong Salah wae borak teh si Aldi aja. si Aldi. Oh si Aldi. Heeh nyuratan. Ai si Toing nyuratan deh. Nyuratan manehna nulis, si Aldi numikeun. Oh, ayang mah teh kudu kitu. Heeh. Ngomong we ka urangnya ari lalaki mah. Tuh euy cenah ge kalau Ah, gandeng lah. Balik aing pusing ah. Teuing pokokna. Teuing ka apa? Teu nyaho. itu nyaho apa tadi di mana? Teu nyaho ngobrol-ngobrol we manehna. Geus mangkat maneh lagi ka warung bieu meuli. Meuli dahareuna. Langsung balik deui teh kunaon. Ya, itu bro. Hai bro.